Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang bade diajar istilah energi sareng rarangken tukangna sarengkeun. Anu kahiji istilah energi contohna BBM. Aya deui minyak, bensin, jeung sajabanana. Rarangken tukang aya 2. Nu kahiji rarangken tukangna. Contoh balukarna atawa akibatna. Kecap balukarna kaasup kana kecap barang. Anu kadua rarangken tukangkeun. Contona letikeun atau kecilkan. Kecap letikeun kaasup kana kecap pagawean atau pekerjaan. Pancena atau tugasna kerjakeun halaman 30